orang asing, dari mana asalmu? Sejak pertama berjumpa ku simpati padamu. Sejak pertama berjumpa ku jatuh hati padamu. 2000 tahun memeh Nabi Adam alaihissalam diciptakan. 2000 tahun memeh Nabi Adam diciptakan, ieu cahaya na Muhammad geus diciptakan ti payun. Pas Nabi Adam tos diciptakan, memeh diciptakan, Nabi Muhammad tos ti payun diciptakan. Bahkan eta cahaya teh kumaha Bu? Maca tas bengat gede. Sarangan aja sadayana supados rempet di tempatan. Wan nuru yahdil hadirina liya'u wa fil hasyri dhillul nur salina liwa'u talaqqa minal ghaibil mujarrati hikmatan biha antarat fil khafiqaini Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ala ahla dalikal makan, maka malaikat bakal ngegulung di eta tempatan nalika dibacakeun maulid Nabi Muhammad, rek mirqatul mahabbah, rek al berjanji dibacakeun nu penting eusina sejarah Nabi Muhammad, maka malaikat bakal lungsur di eta tempatan. Kamari urang di dieu maraca deba, maka didinya tah malaikat lalungsur ka ieu patempatan. Nalika malaikat geus lungsur berarti rahmat Allah turun ka ieu patempatan. Berarti ieu patempatan pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tah malaikat lahirkeun deui ayeuna. Leres teu? Samemeh diteraskeun urang sambut heula Kangjeng Rasulullah kelahiranana nu tadi teh. Falamma ishtadda bihadalqu biidni rabbil khalqi wa du'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam. Urang dikeut celah ku batu saket ku cai saket celah. Teras-terasan celah. Lila-lila batu teh ngalgok. Mun urang teu bosenan mah jang gerang ngaji kasep budak teh teu daekeun ngajikeun antep. Isukna jang gerang ngaji kasep bager teu indit keneh wae tuluy we ujang ngaji kasep bager lila saminggu we ece kitu ece rentang jam sakitu budak geus melong nya mak ibu yang melahirkan dan namun darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah orang satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Bukan Tuhan dan kutukannya jadi sayanglah pada ibu, bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibu. Ngarti baca wekeun kuring nu ngarti nama. Kawas monyet ngagugulung kalapa maneh mah. Puguh monyet ngagugulung kalapa teh apaleun di jerona aya cai nu amis. Apaleun aya daging nu amis. Urang ogenan maca debat teh apa di jerona aya surga, di jerona aya ridho Allah. Cek sayyidul basar, sayyidul basar teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
man warroho mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu wa man zarahu faqad istaujaba ridwanallah. Sing sajalma nu nulis kana biografi seorang mukmin seolah-olah eta keur ngahirupkeun deui anu ditulis.